pamagat. Dak lamun kan calon pamagat mah ieu mah terjadi riungan. Alhamdulillah. Insya Allah akan pipisan di aya wali mungkin anu bakal nikah kena. Begituna mudah-mudahan anjeunna dina ngalaksanakeun akad pernikahan anak kita belum ingkang suku makan pernikahan dina urang sadaya kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng dina jalani rumah tangga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadi rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah lamun cek ulah pahala maka dari salawi kadarat dari saloka sampai Muhammad dijadikan eta pernikahan pertama sekaligus pernikahan insya Allah ya rabbal alamin. Tapi itu pada angka itu ucapanakan baik anu digotong, anu dibangun, anu penting, anu takui sadayana ieu mangrupakeun sedekah itu kata sedekah anu rupa alat-alat rumah tangga